ulah kaget cuman aya naon ieu teh sepuh asa kagunturan madu kaurugan menyan putih ya abdi aya naon ieu teh nun kieu ieu saperkara hayang pangi datang ka dieu euy sumuhun kadua perkara nanti eta menang utusan anu jadi ratu ngembanti malah anu jadi raja bisi maneh teu apa wayana kajadian di sawarga Maniloka teh di Astina geunyeuleuh masyarakat negara Astina teh ngamaruda yakin kaancam ku Batara Kala komo jalma-jalma anu daek karoropsi ayeuna teh sarieun sabab kitu numutkeun beja tilu beunang dipercaya cenah Batara Kala terek ka kanan jelema jararahan ya hasil tatanya ti paranormal bakal negara waluya bakal salalamet syariat tapi raja Astina kudunya kahiji pusaka ari eta pusaka teh nyaeta endong eta anu disolenangkeun ku maneh wayahna eta endong teh kitu keuran berupa-rupa harta kekayaan 7 paturunan muabea enong iya enong iya sih eta nah boga sabarigi sih yang gitu ada mung iya hiji-hiji eta jauhnya di negara Astina ke dia sabaraha dinten 7 bulan saminggu euy marukana teh didatanyakan ngagadeung dina pudunan ngadudut di datar pun kitu deui kahujanan katiisan kepanasan jumuh jauh dijujuk kalang di tiang teh eta enong nu dipake ku maneh rek dipentak rek ditukeran ku harta kekayaan waya naon eta teh naon eusina teh ieu mah teu aya eusina kosong molongkong nu eta naon atuh make nu kitu eta sing Aisyah aya nu masihan artos teh sup pamana aksesoris pantatangga teh teh aing ngalangkung teh anu masihan wajib rangina bus iya aya nu masihan beas 3 kinta bus kana endong nah abus gitu ada abus wae kana endong Semar mah iya tah dek dibeli eta teh ya jualnya bah buru-buru Pak abdi hayang HP ya rek SMS-an Pak cukup halona telepon kan begitu yang nah ada HP maloba di singa dinya eta patat geuning ngarantung barodas tape sama euy tape ieu mah HP ari HP mah di mana urang berak pare geuning eueusian jalan HP teh hapa tah mah oh hapa ai hapa mah geuningan sok ieu sok ngalalau di balong apo tah mah haji apo hiji kana hapa abis teh aponya haji apo aya apo mah pergi nyeupah apu tama aya apu mah lain minan tubah umri apun tama hari apun mah di mana digebug urang teu bisa ngalawan apun ampun ai ampun mah lauk leutik impun coba deui berenangkeun antep
impun masuk dipakai iya gini upan pergingan mujair lukut sama mana jauh kena impun kena lukut jauh atuh kira impun aduh ampun euy alah ramai itu mangga senang maka jadi kedah ditukeran segala nun ha dibikan ih demi katentraman negara mah bujeng hingga ka endong jisim abdi bangga soleh ini si Semar teu sangka si Semar teu sangka maneh teh soleh mah jeung teh cedit gini eta nasa teh nepikeun pacar si Semar pedit teh nyeta duka teuing atuh geuning soleh kabina-bina heuh syukur mah syukur euy kira-kirana hayang sabaraha diberi duit tekedah nah jauh di juk-juk anggang di teang hawatos teuing prayogi ieu enong maka jeung kedah amuing bisi pajakeun simkuring komersil jang karunya udah teuing jang nah geuning ngaleos mah ditukurkeun anda dah ngomong hiji-hiji na bro. Pada dibuka punya ada izin. Lain, nama ke izin. Bisi ngocek dari paku gitu. Dipaku. Hor. Tina naon bahan nasinya mah. Tina kai abah siah. Nah, tete. Alah, ampun. Bilih ya masih. Bilih jantan sudon mangga ye enong jisim abdi mangga kasangakeun eta mah bade digentosan nuhun aya naon maneh pot ye teh kapungkur kur lanceuk teh ngalamun wae hayang mio or padahal loba atuh cicing gara lacang mio mah di ditu uluh nuhun atuh bulan dek nu jabrik dek nu naon bulu tilu mio naon mio gede eong ya gitu leh ya ada ucing mah ayo ucing mah di mana urang ujuk pajak geuning hayu urang ucing ah ulin oh bro jadi ya tadi bikin mah sumuhun mana sok atuh anger citra ida bawa ka jauh bab jarus kaya papadana penastik kersahyan tumampara ieu enong Semar Badranaya barang pada dicanak ku Citra Yuda ngadak-ngadak ngablesat ka wangawar loh dulu itu nah amuing nah hayang entong naha setek keplok sakira terido mah kumaha kamana karep bisa ngomong teh dek ngaheureuyan kai dek ngadu ilmu kai tejo loba Kurawa teh sia ngajar 100 Kurawa teh apal hiji-hijina ana teh apa Kurawa ge moal kada-kada kenyatu nah kudu beak waktu sapenting jemput ngataan Kurawa lamun kitu carana eueuh kajaba lintang ti siasa kulawarga kudu dipodaran hah itu ujangna ieu kajadian eta ku bapa dineureyan nyaho meureun teu ridoeun eta mah nya teu ridoeun teh sahana lamun eta enongna nu gablegna sia teu ridoeun mah sak dek dibalikeun deui mah itu ujang cilaka dieu dipae aswata mah cenah ka dieu aswata mah cenah ka dieu. Baik, keluar.
Ayana. Ulu. Tuh mantap. Oh, kolot eta didengkek tapi kare-hare. Pantas eta hiji anak bapak digusur di buntang bantingan ukur merong. Jauh kejahana teh. Di mana belana kalau jadi bapak? Mana letakna kejahana teh? Ai nyarita kawas nu heueuh rek bela dek kalau jadi kolot ai buktina geuning. Ngan barang pentana we tiba heula. Pandarenge teh. Mikir lain deuleu. Ai sia ngejedong bae. Kejadian jadi kieu ya. Tolong. Nalampah eta. Astra Cinga dipun balang landawalan. Kacarios di satengahing marga ya jalma lumampah kasep ngarempereng koneng. Kandang tur pertengkar. Wong tumarete. Sampurasun.
maksud kansa pulang aya pikir saya nawan aneh ieu kampung mata pika petaheun kansa ih atuh curcor sae nu harera semua cing saripit itu tampele diudang ku anak bogo anak pokok engkang jiga anu suka bunga leres masa benten di kampung anu sanes kembang-kembang warna-warni itu pasawahan dina galangna tumpang sari surawung telong leunsa jeung kacang panjang kanca hartina ieu kampung teh reumeuy ku teureuyun reumeuy ku beungeun ramai ku alaeun leres ieu meureun anu disebut lemur asri teh kanca semua kadang pulang jamakna dipuntenan teh nepi ka somea sopan santun ramah tamah anu nyebutkeun linggih heula aden leres ait ku kitu teh mah da moal rugi manusia lamun geus kitu sarana iya bukan nu aya mah bakal kaangkat harkat darajat pakampungan di Jakarta semua saya sesekang liwal sakaya gilang gumilang cahayana hayun sasmita cahaya hayun sasmita saweji sinatria anu gandang pertentang ningali kaendahan ieu patempatan ngandika kansa pulang aya naon eces jentre pertela ngemang golem dah kumaha ulah nu katinggal ieu teh tawis manusia anu daek nyukurkeun kana naon rupahan nikmat pangeran kansa kanten bilang dia begitu pula ngajen ka lingkunganana atuh lingkunganana oge mawa bersih mawa sehat yakin menyukurkeun nikmat bakata mah deui teh ieu kan atuh kanten si horeng urang dieu mah lain ngan ukur loba saur tanpa bukur tapi dina kanyataan dina gawe dina amal dina karya anu nyata kan sumuhun ulang-ulang kurang tumaritis sadaya sabab manusia anu hidup di alam dunia tersepeun dengan ukur kajalma anu loba janji saur tanpa bukur loba saur tanpa bukur loba carita tanpa nyata da geuning anu nepi mah amal kan ulang tutuwuhan jaradi kadu picung ku panangka samangka gedang jeung waluh cermek jeung malaka teh araya kene sukun hiris leunca terong sereh cermek jeung malaka aya kene teu sangka kansa itu bonteng oge anu geus keur binih aya anu disebut berwek kansa
paselang jeung bagja ya kan ya. paselang jeung jeruk purut urang. Kaula teh hayang apa ka ieu pakampungan anu cenah ieu pakampungan teh bisa di kampung-kampung anu liar aya ciri nu mandiri nyaeta hiji kampung masyarakatna anu bisa ngamumule kana budaya nah kan hartina manusia di lebah dieu teh yakin manusia anu geus nyaho ka diri Olok kanten mah urang di natrat jeung eces jentre keterangan manusia di mana geus nyaho ka dirina bakal nyaho ka Gustina di mana manusia geus nyaho ka Gustina bakal boga rasa bodoh hirupna kan sumohon urang. Bodoh dina harti teu umaku atuh dalam mun diudangkeun kana kenyataan mana nu rek diakuku urang nya kan ya deh diri sasampiran awak sasampayan umur ukur gagaduhan kan Sumohon bulan kitu. barang saweg nuju ngalamun ningali kaendahan ieu tempat astra jingga dawala rag-rag di payunan ieu senatria Gusti Sugan teh kalapa geuning ieu teh jelema kan sa deudeuh teuing rag-rag ti luhur pes-pesan kene kan sananakeun hirup kene jelema ngan beureum teh Dari bungku panginten aden. muga-muga anjeun kalayan kodrat ti rodat anjeunna izin anjeunna ridho anjeunna rahmat anjeunna ilmu anjeunna pitulung anjeunna marangan sampean duaan muga-muga anjeun ulah tatu naon-naon waras teu makaning jati-jati teu makaning waras waluya sageus Eta kula bungku panginten aden. muga-muga anjeun kalayan kodrat ti rodat anjeunna izin anjeunna ridho anjeunna rahmat anjeunna ilmu anjeunna pitulung anjeunna marangan sampean duaan muga-muga anjeun ulah tatu naon-naon waras teu makaning jati-jati teu makaning waras waluya sageus Eta polisi Eli jeung ai aka hirup demi anu euy bari sileung euy naon bari sileung nyeta kuring mah pae hayang nyari isi dulu hayang aladina kapsul ini umur udah lah waduh tinggali dawala ya budak ngora walu Gusti lain yo jelema mau kasep-kasep teuing ieu nya turunan babah euy kasep teu jeung sipit teh babah mana babah Cirebon kunaon sampean rag-rag dieu ka dieu nepi ka teh elina dikersakeun kaula menekung ka Lumaha Agung Jabrata Kahyang Maha Sukma anjeun dikersakeun can nepi kana waktuna maot dikersakeun mangitana teh kudu panjang umur bulan
Ade sahatea dende. Sahatea dende. Asa asing di 55 dende ya. Alar, asal apa pernah? Ngaran kaula sumu Jaya Sakti. Jaya Sakti. Suruh tergantungan. Jaya Sakti, Jaya Sakti. Jaya teh 27 jeung 8 dolar 27 jeung 8 seperti 35 jeung 7 35 jeung 7 42 nya ayo 4 jeung 2 genep jeung 11 jeung 11 genep jeung 11 teh 17 cokot 4 cokot 4 17 tinggal 13 cokot 10 cokot 10 tinggal 3 satiluan itu dewek si lain Kadija naon maksud nanya nya teh teuing yang beda lieur tuh nuhun atuh kula dah di mana linggih teh kaula anu mawi kaula teh tihor manihor hor teh 5 manihor teh 14 5 jeung 14 ya wala sebriji angos yang gandeng oh 5 jeung 14 teh gandeng alah bade kaula teh bade nepangan Bapak Semar bade nepangan Bapak Semar uluh nakacan ulinga naon maot aduh ieu teh kumaha kawas lain ka Allah teh cicing tong pipileuh kana urusan politik cicing moal ngarti sering we Bapak Semar teh maot lan iraha abdi ge teh kantos terang duka tahun sabaraha duka tahun Masehi duka tahun Mas Jono jadi saliraga teh apa henteu kan aduh dedeh teuing eta Semar ai Semar mah aya keneh kumaha ieu ngomong teh nya ngomong lain itu kumaha panitia teh nanyakeun teh Bapak Semar mah meureun aki dewek si eta mah bener teuing kudu kitu nyarita hukum lamun nyaritakeun hukum lamun panjang tong wani neuteup mun pondok tong wani nyambung ngadek kudu sacekna nila saprasna nya ceknya lain cek lainna dah gitu wong tua gawetan wong akeh pada kelingan ya datara nyambung saya tama kait nama dupis salira teh saha abdi teh putra Semar jadi Semar mah aya kene aya aduh nah atuh jadi nu mawat mah Bapak Semar nya kaula salah lu rasa nah dengekeun nu ngarti mah kitu IQ na tinggi budak ieu nya geus sok ge budak pariksa ke laboratorium oh udah hamil teh saha kakasih teh abdi ya dasar meninggal karena Nabi Michael Jackson jadi itu saya Dija mana Arab siapa mah iya manehna hayang Michael Jackson ka aing Dija nya urang mana Dija teh
tukang Cianjuran itu kalasan pisan atau upami laras salira putrana Bapak Semar mah danes injuna oh nya putrana Semar nyuhun kaula teh bade dedeus maksudna aya nu bade ditaoskeun ku kaula dulu saya dublan maksudna pisan mah bade aya ditaoskeun nuhun ulah nu mau ya teh buka kumah nasibna Semar teh bulan nah pada ngeunggulan pada ngepung bulan nah bangsat pengen aya tamu di Astina sarombongan maksudna teu pira nyuhunkeun enong ai enong teh dipasih menjebul sa teh kabawa angin naon teh enong teh teu penak deui pajar abdi pedit doreng aya tindakan anarkis ular imah dieuneuh-eunuh nepi karuntuh keur mareyon eta masjid nu lebar masjid karek menang nyieun abdi can dikentengan-kentengan acan kantun pasang mata bata di karek musiki kita ke padimu ayeuna teh dikepung wakul buaya mangap maksa meta naon menca enong aya enong teh wah lacelang buka ka mana pajar geus diheureuyan ku abdi atuh kunaon diangkat boga bapa disiksa kitu apa dialungkeun ragrak di dieu tah ieu teh bade saetu deui abdi teh yu jeung kaula tuman manusia nu model kitu alah nuhun atuh ade di mana eta bali di jungla nanti lah kapal idinya ditja sakedap aing bade ngaliwat nah atuh ka dieu ge da lega oh heueuh simkuring atuh tinggal percisnya Mickey Mouse ayo pada naon anu kena dipasihkeun atuh teh aya ayana ya di podara siapa dia cepot ya bawa ke pemaneh dah ya naon waduh bapak dewek lagi urang ruang euy naon wah bisa keburu bau ya tong di ruang eungap cicing bisa keburu bau naon kudang sambel ayo naon ya cing asuh mah sampurkeun kitu woi goblok kabawahan sama lu ayo hayang hidup ulah tewak satria ulah naon ngeunggelan jelema anu tetua teh dosa sampean dosa kabina-bina teuing sia bunuh dolar tomang bunuh kabina-bina teuing sia bapak aing disiksa abo kana kan sangsara tomang sampean tak sabar terbaik si Aden geuleuh aing mah kalau eret tiuk atuh
sampeyan Senatria ngaran kaula Jaya Sakti. Jaya Sakti naon maksud jeung tujuan anak pipiron kana urusan kaula jelema teh tua teh dosa digebugan tutur dosa kumaha sidik barang dibikeun tapi naha tulungit lain kahayang semal meureun eta teh lain milik saha ya kaula salah sangang simpatisan semal simpatisan teh mun di jono Bapak Haji Sidik teh atau di buah dua Pak Jingkus teh apa kon wani barang ngaku orang wani jadi ngapa kulanang koe lanang Haji Mulati tegah ria pasca padam maju tur siap are you ready ya
Salah ngomong pirane wak jelema tiluan. Goblok deh. Wala lamun pikir mengaji kena yula beset ilmu ni tadi. Cing percaya ke saya. Usia ya wawon tebeset kami oke. Waru kana kuwa waru saya. Percaya ke saya. Mundur. Mundur. Woi. Mana? Anu dijakokeun ku Sireng di mana budak teh? Etan budak satiran dieu.
semua kaya ka dewek lah. Sampai lah, anak Lain kelas, lain apa? lain level. Cucu ngik maneh diucieun. Ai. Nah, ai wani mah. Ya, dina meunangna ayeuna dina elehna wirang. Mau boga bandera. Sok silakan dia eta budak. Si hareupan kitu aing. Jeung dewek. Oh, nepi ka maksa. Cing inget lamun maneh dina maksana keukeuh bakal diantarkeun ka neraka jahanam. Gimana teh neraka jahanam teh? Coba teu percaya sia. Lain si lain nggak percaya. Ya, Gimana? juara. Dekat pindah. Nyatu teuing. Langsung. Cing deuleu ai. Enta tepak tilu. Langsung. Moa. Langsung tepak tilu. Ayah silat punya entot-entotan gitu. Aduh, lain silat sama goblok berartikan hap-hap. Nah, silat mendeleukeun silat. Contoh ieu. Jeung Jawa. Balik ke siapa jigrang. Bina teuing, jangan pipiluhurkeun urusan aing. Jadi we aing keganggu. Kalau aing akan dia. Bina teuing. Tarik ber. Sok sia. Sayangnya coba tuluy kan. Dia mah kaganggu kudu gelo. Sanajan mana nepi ka perwawana oge tetep deuleu. Dibikeun enong syukur tadi dibikeun cilaka deuleu. Wah bener. Goblok. Aing mah. Wah aman dunya teh. Sapadan sia kumenang di dunya mau aman aduh euy. Aduh. Aduh. Bola tulung aing dikerebok. Ai. Nah, ini PKP kejadian. Kabina teh tepayus mungu diwiku telayak aya di panita tegini aya di resi kalakuan teu beda ti eueuh. Den, naon? Aden nu sisauranana abdi nu neungeulana. Sok. Kabina teuing sia teh. Aya. Marokana aing geus sieun. Tuman sia. Aduh. Puas mah wadena. Nuhun den Jaya Aden mengendan lu moal aman. Den, kumaha? Seneng duren. Oh, sok. Meh sia ratu. Da abdi beuki. Sugan terek mere nawaran teh.
yang menuju buah itu. Udah. Ampun Satria aja. Cepot, lah sok papatahan. Papatahan. Patah cari jalan itu suka deh bisa. Sekali-kali mana? Nah, Cepot. Ya promo. Aja. Ya promo mah dipimpin di setan dalam balik. Ya, rombongan maneh teh kumaha maneh. Da silain dununganana. Kumaha Cepot? Kageuleuh sia ulah ditepakeun ka anak buah. Yang sapribadieun eta. Sapribadieun si lain atuh. Kumaha Cepot? Ya, bisa. Ya, bener teh aya bener ceuk Allah mutlak absolut dogmatis, aya bener ceuk ilmiah, aya bener ceuk umum, aya bener ceuk falsafah. Tak urang nyokot ceuk falsafah. Bisa negara waluya, tapi nya eta raja teh kudu nyekel endong, ai endong Semar teh kosong, eueuh naon-naon. Ci, atuh balikeun nih kana kekosongan jiwa. Ulah mawa pamadegan naon-naon kosongkeun ngaran-ngaran Sumerah pasrah mah abeh naon abeh eusi. Ai mawa wadah kosong jeung bersih. Bersih raja. Bersih hararosong. Hartina lain kosong kuna naon tapi kosong dina hartina Sumerah bari bersih pan meureun urang ngalacai oge meureunan mawa wadah teh wadah kosong jeung bersih. Kosong di dieu teh hartina urang teh ulah tertutup jiwa. Ieu mah da pararinu hate teh ku hayang kumbung. Sieun sangsara mah hayang beunghar mah eta teh nafsu unggul, ai nafsu semata kaduhung, kosongkeun jiwa bersihkeun hate. Moal sieun ku kala ya ayeuna ceuk kala kitu padahal tiba heula oge urang teh ku kala teh diancam lain diancam geus teu keur. Ai kala teh waktu demi waktu manusia bakal panggih jeung karugian. Nu kumaha nu marugi teh angin jalma iman jeung amal soleh oge anu saling wasiatan ku hakna dibarengan ku sabar. Sok balik. Urang era geus kolot. Geus jadi kudu dewasa hirup teh cok. Jadi mau adik kumaha deui jabat moal kuring malah pedendam jiwana lain pembunuh masih di dinya hayang neangan kauntungan sorangan bari ngarugikeun batur tak eta teh ulah sok balik deui sing era ku baju bodas sok itu ha mau adik kumaha moal teh sangka mana teh soleh tersangka geuning bapa maneh ge soleh entong adean ku kuda beureuh ai ka batur di bus soleh ai urang kotor kitu anak malah muli maju jalan gerak wah gitu jadi bisa ngaluhur wibawa jeung komara dihormat batur teh di mana ilmuna diamalkeun dibarengan ku kasolehan kayak gitu maknya disebut panita dari perupan itu kangen atuh diomongkeun baturna kalakuan cepot saha ulah kaget ieu ulah ti sawarga bapak ya aya papayung ti sawarga aya batar guru mana ya Aduh
panjenengan ieu teh raja sawarga. Batingali bosen dunya ieu teh Sematuran dawuh lah, sematuran dawuh nuhun jang. Aya bejana cenah kerajaan dipasrahkeun ka tuang putra Batara Kala nepi ka geujeung kayaan marca pada. Ieu teh naon kasal tukang. Akang Badranaya. Iya nun. Hari ieu budak di mana? Tamu saha ngaran kaula teh Jaya Sakti leres melaan ieu we di kampung Tumaritis aya serangan seun murid abdi teh nguningakeun urang ngamuridkeun naon maneh pot ngamuridkeun murah carana ngalabelut sanes naon cara nangalaan urak tina bujur geus kawana karep wae lain kaula masrahkeun kerajaan tapi kaula terek dihakan jadi kaula teh leungit tina paningali sikala kang dek menta izin ngakanan deui jelema. Jadi kaula teh teu bisa kumaha maklum si eta. Moal aya nu mampu ngalawan tong boro ayeuna geus dewasa baheula we. Keur dina cacai keneh diansurkeun teh lain ansur kalah ngagulung sagede baligo. Tuluy ngagedean. Rumasa anak kaula eta nu saurang mah teu indungan. Lajeng ayeuna teh menta idin deui ngakanan jelema. Kamu deui kahayangna nu baheula teh. Takuha sakitu kaula lunta ti sawarga terek nepungan sampean aya anu moal aya nu bakal bisa. Ngungkulan ieu kajadian kajabat ti salira kang tulungan kaula. Tiwu kacongok-congok na ku amis puhuna parantos gamos. Ngalilieur batu di makolo teh. Supaya kita tulung ku batu dijawab ku tiwu. Gak nyambung gitu. Hati nate bujang hinga dunungan gening abdi ge jelema kieu geus teu bisa kitu. Wah cukup-cukup nya ngarti. Abe tere ongko. Persaya kaula nyuhunkeun kamandang kedah kumaha lain anu harti kaula rek cicing minta tulung ka Kakang Semar. Kumaha ieu gawe barengna Kang? Nyangakeun. Ieu teh sabenerna mah urang teh geus cuel kana budaya. Budaya kumaha? Eta baheula rengseng nasi Batara Kala teh kunaon? Waya ngaruatnya tah geus dileungitkeun budaya eta. Padahal balik deui ka semula garasa balik deui kana budayana sewang-sewang. Heueuh nya euy. Cara ngan cara beda. Carana eta ngaruat teh asasna kecap naon? Nya tina kuat tah jadi ngaruat nya nguatkeun tah cara nguatkeun dina zaman kiwari kulantaran itu gunung geus gunung pasir geus bulistir tah ngaruat teh mata naon lamun barudak sakola teh abringkeun ku guruna menta ka pamarentah bibitna tatangkalan tutuwuhan jeung sajabana kitu karana nguat deui. Bisa nak kuat teh kuayana gawe bareng ulah pagirang-girang tampian
maksudna kolot baheula ge kitu teh masalah nu dari mana dari jadi mitos nya zamana atuh da meureun aduh nya kalah kitu apa kurang teh dituntut hirup teh kudu nginung ka waktu mi bapak ka zaman adaptasi jeung apresiasi leres daya na mengaruku dari slogan kamuflase mengaruku dari seremonial sila asa sila asuke lamun gak dina gawe mah dina amal dina karya nu nyata jadi kuat segala rupa teh nganukur jadi upacara ritual nu awam persayana teh luar biasa tuh awam teh batu rumah geus bisa nyiptakeun HP komputer geus Pentium 4 internet www.cepot.com nya laptop di orang perbut dalil mun produksi lain laptop di orang mah letoy cing atuh kudu kumaha sok urang hiji bisa na karua teh kuayana manunggal gawe bareng kusa uyunan oge sireum geuning kusa uyunan mah sireum pan ngenog pan jadi kroto kapake ku jelema nya sireum da ai jelema nu kate produksi alah cing atuh kumaha sok urang manunggal antara anjeun pamimpin kuring raya oge aya nu wani panghareupna hartina teh anu jadi stabilisatorna dinamisatorna sawios atuh kaulanun tah gini sanggup sangem tak ieu aya budak anar-anar ieu pangna kuring langsung percaya teh kulantaran tingali dalai nempo kana beungeut na dek makana hatena kumaha lamun ieu budak teh urang injeum kumaha urang injeum dewek si lain urang ngahiji dina wujud ieu budak hartina manunggal boh urang wujud pamikiran boh dina ilmu panemu urang hijikeun manunggalkeun kakara bakal nyingkah ta ieu bakal kuat hartina karua leres mangga nah sanggup anjeun jaya sakti mangga kaula nu tah engke mah di mana abah geus abus kana wujud hidup ieu raja sawarga geus abus kana wujud hidup ngaranna ditambahan jadi Trijaya Sakti Trijaya Sakti mangga kaula nu yuk urang ini ka sawarga sok geura peureum anjeun kaula rek abusna baju merah gasuk mangga hiji jeung sampean tunjuk sumangga ari abdi rek ditinggalkeun engke we tuturkeun seuing mah tuturkeun we kamu ngajak mung asup ka jero awak mah tukang lotek di mah aya geus meunang nyamaraan di jero mah nya kudu ngarenos waduh si mureun kudu ngarenos terus komplit hari nyaian hencer geuleuh nyong geuleuh nyong lajeng ieu Semar sareng Otipati nyumput budi dinu sang negrak beretek ka temong abusna baju miraga sukna ka ieu Jaya Sakti ilmu
kolot baheula nya tapi kalau lemes ki baingan bapak sok kadenge we aya dikir ya latifah hidayah hah teuing anu dagang kangkung teh Mang Latif atuh sama lemes mahal lemes ya holy sok itu gitu ih bapak mah ya latifah ya holy lain holy Hari holik mah di mana siling ngaheulinan holik tong dirinya halik sama atuh hari halik mah lik sieun hayu tuturkeun tong loba heureuy maneh urang kasawarga maniloka dina wujud kaula aya bapa maneh dina wujud kaula aya mang maneh kesangka bapak bisa ngahiji dola Gupi Aden teh anu salana dina tasyaha engke ge bakanya hayo urang sami nu mampah ka sawarga mariloka tutur ayo dek melu ka sawarga amoan oleh-oleh ini sawarga teh deukeut Bancoy nya geuning aya papa nama oh eta teh panama Kacarios di Batara Kalabu Kalaton Bale Marsukona saha eta Sampurasun ayat tamu di luar sudah hadir siap hadir Sampurasun sampai naon dulu ayo akan bunga-bungahna dewe dalam manusia lagi tatabuhan kieu tatabuhan tereh narima amplop aduh Satria kula sapaharane ngaran kaula Trijaya Sakti aya eta abdi gorengan teri meuni teh nyari sia pantai saja pada geuleuh aing. aing ewa banyak kan nyari. Maksud yang tujuan. Maksud tujuan kaula gerak turun tina kerajaan. Ya. Kudu dipilih ku rakyat. Belajar jigek we. Belanjang jigek teh. Kudu aya pemilihan umum.
Iya masih tim kerajaan sanajan raja adalah tetap lembaga pangluhur nama rakyat sanajan raja nasi lain lamun eueuh rakyat rek ning pintu cunguk aja nu leutik teh euy lain zaman kolonial teh mikir ieu teh dihakan sia ku aing sia ku aing heulakeun dicacab sia kecewanian jelema saya bilang petek ya geleutik ai loba mah deuleu eleh ya teh eleh na sia teh kudu leutik sok asia ai kabudayan sok tulang cetum coba eta cetum tulangan abong nu gelo kaula Trijaya Sakti anu bakal bisa ngusir sampean Batara Kala kurang ajar dorakati kolot sia teh kala non sia dorakati kolot wah sia lamun kitu carana aring tong maka dia tadi itu jelema tu anu tukang tu anak si Semar heulakeun ku sia akan ngeunah tigara pek sarua jeung bawang bombay heuh sia disangka cikur ku aing non sia cikur teu nyambung goblok cikur mah deuleu perintah urang teh kudu cikur ka pangeran syukur leguk puta tu akang mah ai syukur mah di mana aing jabri kudu disyukur cu teh mah cukur mah kue nu buleun cucur nah sia teh cucur mah deuleu di tukang sia aya liangan bujur teh mah coba gerak keluar Batara Kala ayo ayangnya tapi syaratna ulah ngalibatkeun nu sajen urang patutunggalan anjeun jeung kaula bener tega lara tega pati dor ditunggu ya siapa aja ayo kan jengungkeun aing jantan urang patutunggalan sajen aing yo kabina-bina teuing sace ulah hayang kareca ekek cucurut handapun batu ulah hayang kanu pegek camerut sia teh gede nyatu ya urang silih hina jeung aing hina kumaha lamun ambek eleh naon lamun ambek eleh sok sia hayang nyaho dek saha heula dek dewek heula ka sileuing atawa sileuing heula ka dewek dewek heula ka sileuing jadi perangna perang mental dor saha nu gede ambek di antara urang duaan aing heula sok sia teh goreng patut pegek ketos nyaho sia ketos ngucur ceuli bau sia teh bangsat garong culametan leuheung lamun bogoh ka budak orang mah sia teh kanini-nini bogoh teh eukeun mah hapur sia teh ongkoh rorobeheun purujus ai kabeuki nu umum mah batur mah sangu dari mati muning naon timuning dicoek ku simut naon ngeunahna kata mah sia teh bau sungut saja teh bau sungut teh sia teh bau bangke kuat euy geus naon teh nutupan ceuli teh kadenge seuing tadi teh paingan anjing
Palingan teu abang da ceulina dicocokan. Si goblok. Daguan. Deu nek nutupan ceuli. Sok maneheun ka aing ngahina. Si gelo. Naon? Si gelo. Naon biteh? Ajeng! Ajeng! Ngabekok ya! Eleh! Ngabekok ya teh! Keblok! Eleh, amek, eleh! Tapi, aing eleh, oi. Pinter. Aduh, tobat. Eta teh budak di mana wawanianan dawala? Kita teh kulan urang riung Bandung budak teh. Eta teh. Aduh, bener teh wanianan. Sahana teh sok memersihkeun cai. Sok dewa cara ngajajar nonton. Heuh. Si kali. Beakeun puta. Kalah? Yaan kuat deui. Rasa. Ilu kekuatan Ismaya. Manik Maya jeung ieu satria. Jalma anu luhur ilmu jemar panah dihijikeun. Inggih. Atuh ieu kekuatan tilu urang jalma nyata Trijaya Sakti. Anu mamalana ieu Batara Kala katulengan. Anu temahna aya nu ngencar tina wujud Batara Kala. Si horeng ieu Batara Kala teh kasurupan ku Sang Hyang Rancasa. Iya. Ampun Satria. Aduh. Sugan teh kahayang maneh geuning maneh teh aya nu nyupiran di jero. Aduh. Maneh teh geuning aya nu nyupiran kalau sadaya-daya saha salira. Hampura kala ieu Sang Hyang Otipati kaluar tina wujud ieu. Saya geuning lain salah sikala mah geuning anu diinjeu wujudna nu katempuhan sadaya-daya Bapa. Ampun putra Kala. Nah, cukala mana kelakuan teh. Nya.
sadaya-daya ampun ama dihampura ku ama ngan ama dek nanyakeun Kang Kakang Semati nu ari ieu teh saha budak ora waduh sadaya-daya kaula nun kula saha sampean kaula teh urang kosong kosongnya kosong kumaha teu dieusi naon-naon oh pemi HP mah teh aya pulsaan urang nya palingan teu bisa dipake nya teu bisa halona telepon nu sabenerna nya atuh palai-palai uninga mamalah pena stiker sahyang tumampar saeun ieu jaya sakti leungitan perlu hilang tanpa karena jangelek jadi endong semar ulu nya ceuk aing oge jadi kantong kresek tah ieu teh simul Pak Haji Ali muga cing ngartos ieu kantong kosong teh eusian alah ampun Gusti bu itu endong simul tidak kekosongan jiwa tapi anu bersih ya subhanallah teh ya geura ange kurang sadayana geuning ku hal sakitu hapunten ulan tina sagala pihak kalepatan ageng semunten alit ka sadayana yo amin ieu mah nyangakeun manawi janten hiburan da urang teh geuning di dunya teh perlu hiburan heuh taku kituna muga-muga sakali deui tina langkung sareng kirangna mah muga we ulah kirang hapunten salamet nu kagungan maksad sakulawargi salamet murangkali hentikakeun anu disepitan nu nongton nu ditongton pokon anu lingihan pausahaanana Bapak Haji Ali muga-muga